Jadi kebiasaan di zaman kerebobogohan, segala hayang katangar belaan nganyuk ngahutang mahuki kalelewihi sok ieu ngarasa rugi nu penting meunang pamuji indung babati nyai mahuki teh babasan keur bobogohan ye barang bere kamojang kebanteung ceuman mun gede pamahugina tangtu gede kanyaana kalalaki saeutik buru berena ku awewe sok mindeng pada nampikna pajar teh lalaki kumet taya pisana pamerena. Jadi kebiasaan di zaman kerebobogohan, segala hayang katangar belaan nganjuk ngahutang mahuki kalelewihi sok ieu ngarasa rugi nu penting meunang pamuji diindung babasi nyai mau gite babasan keur bobogohan ye barang bere kamojang kebanteung ceuman mun gede pamahugina tangtu gede kanyaana kalalaki saeutik buru berena ku awewe sok mindeng pada nampikna pajar teh lalaki kumet taya pisan pamerena. Jadi kebiasaan di zaman kerebobogohan, segala hayang katanggar belaan nganjuk ngahutang mahuki kalelewihi sok ieu ngarasa rugi nu penting meunang pamuji diindung babasi nyai mahuki teh babasan keur bobogohan ye barang bere kamojang kebanteung ceuman mun gede pamahugina tangtu gede kanyaana kalalaki saeutik buru berena ku awewe sok mindeng pada nampikna pajar teh lalaki kumet taya pisana pamerena. Jadi kebiasaan di zaman kerebobogohan, segala hayang katangar belaan nganyuk ngahutang mahuki kalelewihi sok ieu ngarasa rugi nu penting meunang pamuji diindung babati nyai mahuki teh babasan keur bobogohan ye barang bere kamojang kebanteung ceuman mun gede pamahugina tangtu gede
lalaki saeutik buru berena ku awewe sok mindeng pada nampina pajar teh lalaki kumet daya pisana pameren